Tah para ustad nya anu ngeriti Kang Deddy Mulyadi kebijakan-kebijakan teh dikritik kapanan ku para ustad anu hayang ngajak debat, hayang ngajak diskusi. Tah baca eta kahoyongna warga Jawa Barat eta nya kitu tah. Sok we fokus ngamalkan ilmu di tempatna masing-masing. Ulah sibuk nya ngeritik kebijakan-kebijakanana Kang Deddy anu geus karasa ku masyarakat Jawa Barat nya sok we fokus ke kadinya ulah sibuk kritik bahkan ulah sampaikan ka ngahina atau ngahujatnya kade tah ulah itunya ieu pangpangna mah geus boga gelar ustad manya ustad kitu warga Jawa Barat ge meureun apal ustad teh kumaha jeung maknya di ustad meureun kitu komode ka pamimpin kitu tah nya mending tah regegem tah regepkeun kahayang warga Jawa Barat tah nya sok para ustad ya tah sakitu heula ayeuna tah nya